Datangkeun nami abdi Marsusil Aziza di dia abdi mijanten ngabaca biantara nyaeta biantara kana-kana remaja. Dina dinten ieu hayu urang sasarengan muji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin karunia salawat sarta salam mugi salamina dicurahkeun ka junjungan Nabi alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sim kuring dipika hormat, dina dinten ieu sim kuring bade nyanggakeun biantara singgat perkawis bullying atanapi bahasa Indonesia nama perundungan atanapi poyokan. Mugia tiasa nyadarkeun ku arurang sadaya. Para hadirin anu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, kabiasaan ngabullying ayeuna beuki nyebar di masyarakat urang, utamana mah di kalangan barudak sakola, ti mimiti budak SD nepi ka mahasiswa. Sanes eta hungkul, urang masih tiasa mendakan kebiasaan bullying ieu di lingkungan masyarakat. Faktor moral pangaruh pisan dina paripolah bullying ieu. Utamana mah kusabab seueur sepuh anu teu terang tur nganggap hal ieu remeh, normal, sareng biasa. Tah kabiasaan bullying teh ieu tiasa ngabalukarkeun hal fatal. Malah seueur korban bullying teh anu ngalaman trauma, depresi, sarta paling fatal mah depresi korban bisa bunuh diri. Muncul urang mah poyokan mah sederhana, kahina tapi teu kana fisik kan saukur omongan hungkul. Tah ari pola bullying mah leuleuwih bisa ditambahan ku sikap kasar, ngaledek, jeung penyiksaan lahir turun batertea. Urang oge kedah sadar sareng terang yen trauma anu dialaman ku korban bullying teh lumangsung lila butuh waktu lami pikeun nyageurkeun lagi. Sareng priogi proses anu panjang. Kalakuan bullying teh nyaeta sakabeh tingkah laku ganas atawa panindasan anu dilaksanakeun secara terus-terusan ku individu atau kelompok anu tangtungna pikeun nganyinyiri boh lisan boh non lisan. Pendidikan moral sareng agama dipriogikeun pisan supados para maranehna teh sadar sareng teu ngalakukeun bullying. Urang tangtos pernah mendakan warta dina internet ngeunaan barudak anu sok janten korban kebiasaan bullying nepi ka bunuh diri. Disagigireun tiasa nimbulkeun trauma anu parna paripola bullying oge tiasa ngaruksak mental korban. Sakapeung ngabalukarkeun rasa inferioritas di korban bullying. Nanamkeun akhlak teh teu tiasa instan, butuh waktos anu lami, konsisten, tapi tangtos kada dilakonan. Sehan pangarti sangkan ulah milampah bullying. Tah rupina sakitu biantara singget ti sim kuring perkawis bullying teh. Mugia tiasa ngawujudkeun kasadaran. Hapunten sadayana kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.